rabi'uha rukun salat nu kaopat qiraatu fatihatin kulla raqatin maca Fatihah dina tiap-tiap rakaat palebah naon bi qiyamiha dina nangtungna. Hadis Bukhari Muslim mang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kurang kumaha ieu? Teu aya salat anu sah bagi jalma anu teu maca Fatihah kitab. Rukun salat nu kaopat Fatihah. Baca Fatihah. Illa rakaat masbukin kecuali rakaat nama mumasbuk eta mah teu aya rukun Fatihah. Fala tajibu alaihi biha teu wajib Fatihah jang si masbuk dina rakaat masbuk hai sulam yudrik zamanan yasa'u al-fatihah min qiyamil imam sakirana si masbuk tidak menemukan zaman yang cukup membaca Fatihah tina nangtungna imam keburu ruku. Jadi kumaha si masbuk yang tidak menemukan zaman Fatihah lamun sama sekali tebangihan ya udah nggak usah baca Fatihah. Ngalaman Kang 2-3 ayateun ya sudah baca 2-3 ayateun. Ngalaman Kang setengah Fatihaheun manepi ya sudah baca samahina setengah Fatihaheun. Begitu imam ruku ikut ruku. Jang masbuk begitu jang masbuk. Dina rakaat kahiji Kang walau fi kulli rakaat sanajan 4 rakaatanana sugan masbuk masbuk 4 rakaatanana kurang gitu ya cek saha masbuk teh dina rakaat kahiji wungkul galibna memang terjadinya masbuk dina rakaat kahiji galibna makmum datang ke masjid di masjid tereh ruku keur maca surat tereh beres takbir tekung silakan ruku nah itu kan masbuk. Oke, galibna mah kitu masbuk teh enggak masbuk itu bukan hanya di rakaat pertama walau fi kulli rakaat. Jika kumaha masbuk dina tiap rakaat lisabki fil ula wa takhallafa al ma'mum anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bati harakatin kan bisa jadi gara-gara katinggalieun tina rakaat kadua tina rakaat kahiji akhirna dina rakaat kadua selanjutnya rakaat katilu sanjat rakaat kaopat jadi katinggalieun imma karena berdesakan katinggalieunana wa imma karena poho dina rakaat kahiji akhirna ayeuna naik ka luhurna telat aubat iharakatin atawa gerakanana lambat atuh da hari imam budak mora ari makmum aki-aki Allahu akbar Allah sami Allah liman hamidah sami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya karek nepi sujud ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar malik yaumil Allahu akbar pas nangtung garut waladdallin amin karek mah bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar aya sareng kumaha ya terus saya begitu tangan begitu ruku gitu deh Allah jadi terus aki-aki mah teureun gitu terus kan bisa gitu atau kasus zahmah berdesakan mau ngalaman amang desakan sok coba ngajaran sekali-kali ai umroh kayak itu komo keur hajian jutaan jelema tumplek di hiji tempat baru kan berdesakan gitu salat hese rek ruku teh
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuluy kan tong eureun dina an'amta 'alaihim ngan lamun kadung eureun suratal ladzina an'amta 'alaihim teu eureun amang teh ya teu sunnah maca ghairil maghdubi balikan deui tong kieu suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi tong kitu kieu we suratal ladzina an'amta 'alaihim katulikeun we ghairil maghdubi tulikeun geus eta mah ayana dina bab tajwid. Lianau sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maca bismillah. Masa bang maca bismillah bang? Cuk saha teu ngadenge urang mah. Teu keterangan seueur wae teh. Tuh. Aya hadis sahih tuh, dawuhan Kangjeng di tengah idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an was sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Cekan Nabi tah. Nabi maca bismillah wa addaha ayatan minha. Nabi nyebatkan langsung cek Nabi bahwa bismillah bagian dari Fatihah. Nah itu di bawah wa bismillahirrahmanirrahim. Mana bete? Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Cek Nabi dijelaskan langsung tuh ihda ayatiha. Oh jadi bismillah teh ayat Fatihah, suratnya saja wa kadza min kulli suratin. Semua surat bismillah ayat min kulli surah kecuali Baroah. Bismillah nak kade wa ma'ri ayati hurufin huruf nama wa ma tasdidatin tasdidna kade dina Fatihah tasdid aya 14 huruf anu ditasdid hukumna 2 huruf sehingga lamun tasdidna dileungitkeun sarua jeung ngaleungitkeun hiji huruf sing jelas iyyaka ar-rahmanir-rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hurufna raksa wajib itu huruf Fatihah teh lamun ayeuna qiraah maliki tanpa alif mah 140 hiji 140 hiji tanpa alif maliki lamun ditambah tasdid karena tasdid teh cek tadi hukumna 2 huruf berarti huruf Fatihah plus tasdid 155 huruf ulah ayah hiji oge tina 155 huruf Fatihah nu teu kabaca atawa kabaca tapi teu kadenge. Kudu kabaca kudu kadenge. Wa makhorijiha makhrajna deui kudu diraksa Fatihah teh makhraj bod jeung nu sanesna ulah nepikeun kangucapkeun kin teh jiga khairil maghdubi khairil nggak santri mah percaya mau anu pikeun ka walada jolin teuing nomeureunnan falau abdallah qadirun jalma nu mampu ngaluarkeun makhraj huruf mampu atawa mampu belajar tapi teu daek diajar tajwid
kalakah ngaganti hiji we huruf sejen sanajan bot diganti zo mirip-mirip pedah pepes sama-sama huruf isti'la atawa maca hiji bacaan anu pelad anu salah anu gara-gara kesalahanana matak ngarobahkeun kana makna an'amta jadi an'amti an'amta jadi an'amtu iyaka jadi iyaki hari iyaku mah teu robah makna yang tetap doraka tapi teu robah makna jalma mampu belajar teu daek belajar jalma mampu ngucapkeun teu diucapkeun dengan benar mun ngahaja bari nyaho kitu teh haram dilarang begitu ngucapkeun kali huruf anu salah batal salat harita keneh geus puguh nyaho an'amta ngahaja kumaneh kalakah dibaca an'amti begitu ngucapkeun ti batal salat tuka haja kami ieu mah kapleset wa illa lamun teu kahaja faqiro atuhu nu batal bacaanana lain salatna lamun batal bacaan mah balikan deui ku bacaan nu bener teu kahaja alhamdulillahi rabb balikan deui we atuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim balikan deui we ya tapi tong make tong make eta mah dina hate mah eta mah dina hate jadi lamun ngahaja-haja ngaganti huruf nyalahkeun bacaan anu matak ngarobahkeun makna begitu huruf itu terucap dengan salah batal salatna lamun teu ngahaja batal bacaan oleh karena anu batal bacaanana nu teu ngahaja inna adahu ala shawab lamun balikan deui sesuai dengan semestinya qoblatulil fasli sebelum lilana pamisah ya tinggal dituluikeun be ngan lamun geus dilama karek kanyahoan salah wajib balikan deui patihati awal contoh kieu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung balikan di cerita kene sadar mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ai karek dieu mah langsung sadar balikan deui kalimat eta ngan lamun geus lila bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah make hamdu can sadar ar-rahman barang geus nepikeun ka siratal ladzina an'amta alaihim kebeut tadi alhamdulillah oh eta mah balikan deui entong ieu siratal ladzina an'amta alaihim oh alhamdulillah tadi salah alhamdu siratal ladzina an'amta alaihim jadi kalau siratal ladzina an'amta alaihim alhamdu siratal itu kumaha itu jadi itu amma jizun lam yumkin hutalum jalma anu apes teu mampu kumaha deui atuh mah ngari cadel itu bisa nyebut roh bahkan di sapalih daerah mah aya nu teu tiasaeun nyebat al lam teh jadi mim ya memang gitu memang letahna kumaha ya letahna gitu alhamdulillahi rabbil alamin amrahmanim rahim beneran aya dina YouTube anu untuk urang Afrika sana sok aduh gitu maliki yaumiddin kumaha deui atuh tong jauh-jauh teuing beda negara Jawa we jeung Sunda
ngaroge nabi se Pak Badrudin ke awal-awal baheula kawin ka urang Sunda ayeuna geus rada letahna aya rada nyuna saeutik keur mimiti mah teu bisa nyebut gin ge itu teu bisa nyebut ain teu bisa nyebut de nu aya di tungtung abdi di keluarga kan nama kecil lain Deden Eden nama kecil abdi Eden Pak Adi nyebut ke abdi itu teu bisa nyebut Eden itu pasti diganti Ded cenah ka abdi teh dina hiji waktu di Cianjur ditelepon ke Bang Din deh cenah itu naon can balik keneh ai cuk mah ai Bang Din di Cianjur na motor ditelepon ke bisu ade teh kunaon can balik keneh waduh cenah dia di hujan badak cenah teu bisa nyebut hujan badak teh teu bisa hujan badak ai cuk bisu teh di dieu mah hujan gajah di dieu mah cenah modir masih Indonesia masih Jawa sok rada be anu Jawa mentelon hak jadi kap wah di Jawa ngaran solihin aya ge solikin lah beneran Zai itu jadiyah Jazari itu jayariyah ain itu ngain aya obat angin obat asup angin teh antangin eta teh karena urang Jawa lamun ayana urang Sunda mah antain eta teh kudu nama bener eta teh kudu nama antain model nastain kan ku sabab mengucapkeun urang Jawa jadi antangin teh angin teh kudu nama ain kudu nama urang Sunda mah karena lembek di batur mah handuk sendok di urang anuk senok senal emer eta lamun bebek cek urang Sunda sendok senok sendal senal bebek entok gitu kumaha deui atuh kumaha deui ari teu mampu fala tabtul qiraatuhu mutlaqan wa kadzala hinun lahnan la yughayyirul makna bacaan nu salah tapi teu mata karobah makna nak budu dibaca nak buda teu robah makna makna teu robah sanajan ngahajat teu batal sanajan ngahajat teu batal ngan doraka ngarobah harokat doraka ngan teu nepikeun ka batal da teu robah makna lakin nahu inta amada haruma tuh maca nak budu dibaca jadi nak buda mun ngahaja haram mun teu ngahaja makruh teu kaharti eta naon make kudu mun aja makruh teu ngarti aing sok mang pikiranna nak buda mun ngahaja haram mun teu ngahaja makruh aku jelema teu kahaja make kudu kakeun hukum makruh contoh teu ngahaja iya kana buda makruh nya semua teu kahaja make kudu makruh naon teh paham teu baca dina aya anak-anak di tengah hukum makruh macana budak teu ngahaja teu kaharti geus etuna kudu nama ulah aya hukum jelema teu kahaja make kudu kataklif kepleset wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin geus berarti ngarobah huruf ngahaja batal salatna teu ngahaja batal bacaanana geus sunah tapi mang aya beberapa huruf yang ketika dirobah itu khilaf di antara ulama. Di antaranya tentang alhamdulillah. Qaf Arab. Faqala Nabi
ihdinas siratal mustaqim, lain mustaqim tapi mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ikhtilaf antara mutaqaddimin jeung mutaakhirin tentang alhamdulillah jeung mustaqim. Wajah sama Syekhuna fi Saril Minhaj, Ibnu Hajar dina Sarah Minhaj memastikan batal cenah tuan anak. Wah, keren deh. Setuju? Setuju ingat batal. Alhamdulillah. Kecuali hese diajar, pada ya hese diajar mah. Tapi Syekhuna Ibnu Hajar guruna cenah wa mustaqim mah mustaqim pisaniyah kasus nu kadua oparam sah cek Zakaria Al-Ansori guruna alhamdulillah anger teu sah. Tapi cek Qadi Husain jeung Ibnu Rif'ah alhamdulillah anu sah. Iya cenah. Ada apa itu? Karena saking sulitna ngucapkeun alhamdulillah jeung ayeuna sulit naletah ngadukung kana kop anu make kolkolah. Itu mah aya di Arab eukeun bae ita doko itasal. Tapi cek Ibnu Hajar mah teu sah. Walau khafafa qadirun au ajizun muqassirun musyaddadan jalma nu kawasa atawa nu teu mampu ngan taledor teu daek diajar tajwid maca enteng huruf anu ditasdid. Ar-Rahman dibaca Al-Rahman batal salat namun ngahaja bari nyaho. Kumaha lamun teu kahaja batal bacaanana berarti kudu balikan deui Al-Rahman Ar-Rahman na dina hate. Bahkan lamun maca tahtib maca enteng lapan iya ka ngahaja bari nyaho makna jang santri mah ngahaja bari nyaho jang santri luar santri mah moal nyahoan makna iya ka ngahaja iya kana budu atuh kupur mang hanya kepada sinar matahari aku menyembah iya mah kumaha itu ku sok naon kubur teh wa ilangan lamun teu kahaja kepleset iya kana butuh astagfirullah cek hate teh balikan deui amang teh iya kana butuh teu batal mah ngan sunat sujud sahwi. Naon eta joseak sujud sahwi? Salah satu nu nyunahkeun sujud sahwi adalah fi'lu ma yubtilu amduh, migawe perkara nu ngabatalkeun ngahajana. Iyaka ngahaja iyaka batal batal lamun ngahaja batal teu ngahaja teu batal. Fi'lu ma yubtilu amduh nyunatkeun sujud sahwi. Oke we sujud sahwi iyyaka na'budu cenah teh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuluykeun we kememeh salam sunat sujud sahwi sabab ngalakukeun hal anu mayubtilu amduh. Kumaha lamun dibalik huruf non tasdid dibaca tasdid sah dia teman teu ngurangan. Waya harumutaan muduh tapi haram. Kade mah ulah ngobrol ke asal sahunggul itu haram. Baca Al-Quran rek ngurangan, rek namahan, rek robah harokat, terlepas tina robah makna, terlepas tina sah jeung tidak haram. Matak cek abdi ahli nahwu anu junior kene nu amatiran keur diajar masalah naat
Bismillah bisa dibaca rupa-rupa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah lain bismillah Al-Quran. Amang nyeun kalimat Bismillahirrahmanirrahim eta mah sok dina Fatihah ayeuna pake sia eta kayaknya imriti. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Arab. Delin gitu bacaan naon gak? Kawat latipatin cida wakop sakedeung eureun sakedeung antara sin jeung ta dina nastain haram eta aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eureun heula nasta'in wa mari ayati mualatin raksa mualahna Fatihah teh. Satu ayat dengan ayat selanjutnya, ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga kudu tuluy ulah kapisah. Ulah kapisah ku dikir lain, ulah kapisah ku kalimat lain, ulah kapisah ku cicing lila. Kapisahna teh ku narik napas we unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Begitu we ku napas normal. Payu idu qiraat al-Fatihah jalma kudu ngabalikan deui bacaan Fatihah lamun kaselang ku dikir nu lain. Di tengah-tengah Fatihah kalakah babacaan dikir anu sejen anu hubunganana jeung salat. Sanajan saeutik, sanajan sapotong ayat. Jika maca alhamdulillah, jika mujina jalma anu bersin, jalma bersin sunat maca alhamdulillah rek dina salat, rek di luar salat. Ulangi. Jalma bersin sunat maca alhamdulillah rek dina jero salat, rek di luar salat. Ngan lamun dina jero salat perhatikeun lamun kabeneran amang bersin keur dina kaayaan di tengah-tengah maca Fatihah kade maca alhamdulillah nanu bersin mata qatul mualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa ulah kudu balikan deui ti nol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Keburu putus balikan deui Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan eta wungkul. Mun erek maca alhamdulillah nangke geus beres walabdolin karek maca. Nah hanya kaselang ku dikir make kudu ayeuna batal mualahna Fatihah li isyarihi bil i'rad amang keur fokus maca Fatihah kalakah maca dikir lain eta nyirikeun amang berpaling dari Fatihah. Rayu idul Fatihah bitahalluli ma lahu ta'alluqun bis salat. Teu kudu balikan deui maca Fatihah kusabab kaselang dikir-dikir anu aya hubungan jeung salat. Kaselang ku amin keur taraweh, pan keur taraweh masuk mepet baca Fatihah urang jeung imam teh da sieun katingaleun. Imam alhamdulillah urang bismillah kan dipepet terus. Tara jauh pan jeung imam teh lamun jauh teuing imam walabdolin urang can maca bismillah bismillah acan karena teh imam maca suratna Yasin Allahu Akbar kan ripuh urang masbuk lain katingaleun heueuh pan tungtungna dipepet. Alhamdulillah rabbil alamin imam maliki yaumiddin urang mulai bismillahirrahmanirrahim
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cek urang alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim urang ayeuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus gitu pas urang maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu iyyaka jeung ihdina kaselangku amin teu masalah da amin mah termasuk ma yata'allaqu bis salat bahkan teu naon kaselangku sujud tilawah coba bang keur salat subuh imam maca surat anu aya ayat sajdah makmum keur maca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imam pas beres maca ayat sajdah wasjud waqtarib ayat sajdah Allahu akbar langsung sujud tilawah urang bakal bieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in milu sujud jeung imam sujud tilawah sekali kade beres sujud Allahu akbar dong tuluy kaluhur tong deui ka luhur imam melanjutkeun surat urang tuluikeun ihdinas siratal mustaqim urang kumaha ekstrim kaselangku sujud tapi kan sujud tilawah ma yata'allaqu bis salat maca amin kaselangku sujud karena tilawah imam babarengan jeung imam sujud kaselangku doa nyuhungkeun rahmat kaselangku nyuwun karaksatina adab kaselangku bacaan balawa ana ala zalika minasyahidin da imamna pelebah maca ayat anu sunat maca balawa ana zalika alaihissallahu biahkamil hakimin cek imam teh imam beres hakimin urang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tungtungna kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bala wa ana ala zalika minasyahidin ihdinas siratal mustaqim teu naon maca amin sujud maca doa karena bacaan imam nakana Fatihah kurang kudu amin imam maca ayat sajdah ayeuna kaselangku sujud imam maca ayat anu disunnahkeun babacaan tadi rek makmum rek dian makmum rek dina salat rek dual salat teu naon da eta mah ma yata'allaqu bis salat walau qara al musolli ayatan lamun jalma nu salat maca hiji ayat atawa nguping ayat dina eta ayat aya kang nama Kangjeng Nabi baba ayat makana Muhammadun aba ahad ngomong di tukang ai Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teu sunat maca sholawat dina salat ketika mendengar atau membaca ayat di mana dina eta ayat aya nami Kangjeng kama aftabihin Nawawi guys wala bifathin aleh teu kaputus mualah Fatihah kaselangku fathin kaselangku ngabuka jalan buntu imam dengan catatan imam geus asin iza tawaqqafa imam geus taluk cicing teu ingeteun kana ayat makmum jeung imam babarengan maca Fatihah urang teh karek manepi iyyaka na'budu urang teh karek nepi maliki yaumiddin urang teh ari imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi imam teh eureun ai urang keur maca maliki yaumiddin ai imam eureun dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in petalu pohoeun tungtung
tungtungna urang kan sunat ngabejaan sunat fathid baca kurang ihdinas siratal mustaqim tungtungna urang tekan kieu modern maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di mana maca ihdinas siratal mustaqim eta mah ngabuka jalan iman teu masalah catatan imamna geus asin geus tawakuf geus taluk tapi kade niatna biqasdil qiraah tuh jika maca subhanallah qasdi tasbih mun subhanallah ieu biqasdil qiraah sanajan aya tujuan plus batin pathin henteu matak mutuskeun mualah dauhan saihuna insa kata tuh imam na cicing lamun imam can cicing masih kena berusaha nginget-nginget maka fathin makmum ngakibatkeun qatul mualah imam masih kayak kieu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim masih kena kegituan bukan inget-inget tenan naon mati kitu amang poho ihdinas siratal mustaqim poho deui ayat selanjutnya tutuna bolak-balik ka dirinya puputeran ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim lepas cicing berarti taluk ketika imam geus cicing taluk karek makmum pathin siratal ladzina an'amta alaihim tah maca makmum kana siratal ladzina an'amta alaihim itu namanya fathin jika itu terjadi di tengah-tengah Fatihah makmum maka tidak qatul mualah catatan imam geus cicing wa taqdimuna wa subhanallah qabla fatihah tawa tapi ulah diheulaan subhanallah langsung we pathin siratal ladzina an'amta alaihim gitu tong kieu imam begitu cicing teh ihdinas siratal mustaqim ceuk makmum teh subhanallah siratal ladzina an'amta alaihim lamun dipiheulaan subhanallah sebelum pathin maka eta baqatul mualah nuqatul mualah subhanallah paham masih urusan mualah wa yu'idul fatihah bi takhalluli sukutin talabiha jalma nu salat kudu ngabalikan deui Fatihah kusabab kaselang cicing anu lila make ngaleuwihan kana kira-kira saktah istirahat saktah tanapus tanpa uzur make kudu ngalamun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin cicing unggal ka cicing naon coba udur naon lamun geus kaselang ku cicing tanpa uzur maka batal bacaan Fatihah kudu balikan deui ti nol jadi tadi tahallulu zikri jeung sukut berarti gitu lah nyelangna zikir jeung cicing lila di tengah-tengah ayat Fatihah matak ngabatalkeun kana mualah sehingga wajib balikan deui Fatihah di awal itu lamun bila uzrin lamun ayeuna nyelangna zikir atawa cicing lila teh karena uzur mah karena poho contoh poho tuh atawa bodoh
bikin ngahaja atawa cicing nate karena ngeling-ngeling ayat ihdinas siratal mustaqim. Naon ya guys, cek hate ihdinas sirat aing naon ya hate cek hate lila karek ini siratal ladzina teu naon atuh. Jadi cicing lila qatul mualat lamun tanpa uzur, bahkan kamala seperti halna kamalau karoro tuh jelema mang poho ayat ekspresina kan aya nu cicing terus tarangna kerung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Keminangana ekspresina kan gitu kan. Oh bener. Maliki yaumiddin aya kitu. Tenan naon? Udur. Aya deui ekspresina teh ngulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim. Oh bener, Maliki yaumiddin. Tenan naon? Kamalau karroro ayatan min hafi mahalliha. Bahkan lamun takrir ayat mawalau li ghairi uzrin karroro mah au ada ilama qarahu qablu wastamaru atau balik deui tenan naon mang. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin arrahmanirrahim maliki yaumiddin alhamdulillahirabbil alamin. Tenan naon ngananaon analisia. Artina asal terus ambang maca sanajan balik deui ka nu belakang sanajan mulak-balik ayat eta teu mata qatul mualah menurut kaul anu awajah. Parun sakapi asnail fatihah al basmalah fatamma summa zakaro annahu basmalah anakullaha alal awjah kade dina salat ketika ragu angap teu maca, ketika ragu melakukan sesuatu angap teu ngalakukeun, ulah maksa dikira-kira keur tengah-tengah Fatihah abang teh keur maca tengah-tengah Fatihah. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu takur maca teh make kudu hate teh ragu ai tadi aing maca bismillah teh nya euy maca bismillah teu tapi ku amang bari dituluykeun maca teh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bismillah kebaca teh nya euy ihdinas siratal mustaqim keulai bismillah teh siratal ladzina oh bener geus maca bismillah ingat teh nama siratal ladzina an'amta alaihim teu sah bang harus kembali di awal bismillah. Nah ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat eta ku amang dibaca selama hate ragu bismillah henteu eta bacaan teu sah. Begitu beres malam dolin yakin bener yakin aing tadi maca bismillah sanajan yakin tadi maca bismillah yakin geus beres. Karena apa? Karena ayat yang Anda baca tadi timimitil maliki yaumiddin di mana hate masih kena ragu bismillah henteu ayat eta teu direken dina kaayaan ragu bismillah can dibaca. Karena ayat selanjutnya akan sah jika bismillah terbaca, sedangkan bismillah masih kena ragu. Nah inilah yang dimaksud dalam ibadah al-i'tibar bil ibadah bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil
Sanajan nafsil amrina faktana memang anda tadi itu baca bismillah, tapi anda ke waktu baca ayat maliki yaumiddin tadi kayaan masih kena ragu, henteu boga zon baca bismillah alias ragu teh teu direken bacaanana. Wala asaro li syakin di tarki harfin, teu ngaruh ragu hiji huruf atau leuwih, ragu saayat lamun Fatihah geus beres waladdallin amin dari tadi bismillah teu aing teh nya euy teu ngaruh geus beres Fatihah selesai sempurna. Ragu nak ba'dul Fatihah ba'dul ibadah di mana Fatihah sudah selesai, awas bedakeun. Tadi mah ragu keur masih kene maca Fatih, ragu fi ba'dil Fatihah, ragu fi ba'dil ibadah keur can sampurna ibadah, ragu sebagian Fatihah memeh anggeus Fatihah ngaruh, tapi lamun ragu fi ba'dil Fatihah sabada beres geus beres waladhdallin make ragu bismillah henteu geus Fatihah selesai sempurna.